Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasilirwan ciniritis kasela mangsana datang asinitis nebus teknik mangsan utama Bukalawang kebagjaan ugia urahna Gusti nyarenga dina ieu kasempatan. Jariji diberi janji pasini kiwari bukti supaya kenal nyata kenalisan dua insan sejauh pasangan beber layar tarik jangkar. Prosesi upacara pangbagean dikawitkan. Haturan nuhun haturan kasep dirujeng disuping dirujeng rawuh dukalintang di ati-ati dukalintang di atos-atos nabu abah dilenuhun panuhun partos nemanan janji pasini ieu sareng si neng di dieu dileunah jong-jong abah tim aduh aturan dirujeng tepak dulu kasep abah deui sakadapi teh abah si jadi siapkeun jadi taharkeun lagi sase sakedap deui. Ay wujud na can aya nongol di mana belah mana ya. Iya, kuring. Karek datang aduh Gusti do. Pabesan aya, pabesan. Aja sih itu dihareup. Ayo. Enggak dia neng badan apa? Aduh Gusti. Pabesan. Nepangkeun lah silaturahmi. Pabesan. Ibu besan. Heeh. Panganten anu kasih. Kasih pakaulan nusius ieu mah ieu namplokan baris kabinga habis kadene teu ka mana tuh aya beureun dia dihareup atuh jijikan dinya aduh Gusti musikan yo kudu kumaha
cacing emang bisa orang-orang cacing ayah jajan di warung pabesan jajan di warung pabesan pura-pura depokan padahal duit mak iya pira cek beli boneka bapak besan deui Bapak saya tepangan bapak aja. bapak besan ibu hajar mak eti saya nepakeun heula ieu teh anu geulis teh Ade asin. asin Mali Jajan. Acan mah cing acan roleng ranep cing acan ada saka kolong anak kesana cing kiri pitul cing capit bulu pare sasa kena bapak aja anda saya hayang dibayar hayang disawer apa macam ibu Iya bagian abah heula ya. Abah saya abah aja. apa ade cicok sok apa Iya nuhun dia dong. ayat apa acan Nuhun. acan deui apa ge acan cing kiri pitulang bajing ngacapit bulu pare cecet utang apa saya ngoyong deui apa deui acan pabesan heula bapak besan pabesan anu bager ingat keling mata cing ngacenata rasa ka kolong teh bapak satara bolonang ajojing ala ajojing cacing atuh orang ajojing pabesan cacing urang ajojing pabesan aya beureum ajojing ala ajojing ala ajojing teh mani hayu urang ajojing teh nia bayar laguna hayang jajan atuh di warung papai besar hayang jajan atuh di warung bu besar pura-pura kaboga padahal duit mah aya da pira jak meuli boneka aya deui aya kene Manggas ini apa anak-anak leuy abah capek capek. anu ngaguluyur geus sepat kakolot man kieu bah Itu pengantin ajak kene di dulu. Ajak kene. Pengantin Deui. ada. Deui. Sama teh kajian masih kene ya. aduh deui Deh. iya ngajajan teh di warung panganten Aya. hayang jajan teh di warung panganten panganten deui yang dibayar laguna ala terus anak genah hayang jajan teh di warung panganten hayang jajan teh di warung panganten pura-pura teh boga padahal duit mah aya teh pira cek balik kuota aja apa aja bapak besan deui bang Ini cekap dulu Keun tidak. Kebagian abaheun ini mah goyang beli pakaulan deula abah masa beli pakaulan Iya we deula mah. Bincang lodrat ning mantra
Satria piningin menang Ibadah ngati gede-gede kayak tanda Itu datang kata Ganda di rumah sepanjang jalan seraya oleh di asfal sepanjang jalan seraya oleh di semua jasa nikmati semenjak setiwati oh kapan jangan pasti ngerekatkan jiwa seni tantangan aja diri cintaku temukan dirimu usai sudah sampai di sini cintaku membuka rasa menikah dan melintasi perjalanan usia menikah dan merepotkan cinta melewati setiap Ya
Tali nganteng nepungkeun wates kawates dianyam benang codas anyam lengkah sama rumah tangga. Bau anak ing bagiasu. Jung anak ing makatepung hirup nanjung. Bral anak ing mangka bagja selawasi. Ginu parhayu. Ginanjar kawijangan selawasi aya dina palem dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya rabbal
proklamasi perlambangan cintamu abadi, perlambangan cintamu sejati, cintamu utapan baik bukan selawasan kuku rakyat pagi antubut kaliduan hati budak kaminan simpai bukan hemat ini simut bukan duduk kaulah sih kebekas gamara jika foto ini saya bisa menyerang sejak pasangan bintang perlambangan cintamu abadi, perlambangan cinta sejati langgeng abadi dikali binyaramu mati
audio fotografi. Bisa. Audio Sarsuta Studio M25. Baik, Magnet Blast